urang teh rek digawekeun atuh moal ya teh datang ka dieu teh. Heueuh digawe. Lebah mana ke? Kadieu buru kadieu. Jauh kok ini teh. Kadi dieu yeuh. Mana? Bladiola. Ayo urang bagian naon ke? Sok cicing abah nya cicing. Diuk lah nya diuk pokona mah. Sok. Kenapa ke kita diuk ka ke pada gawe beureun? Bae heula na cicing heula abah mah. Angel. Kayak kita cicing segala naonan si kakek pan urang teh dia tarik gawe beureun. Maka kita cicing segala. Pokok abah mah tenang-tenang diuk heula we urang rek mereskeun ieu yeuh. Cicing we heula abah mah nya. Ari mana niatkeun gawekeun urang moal ya teh? Nanaonan ya teh urang kita gawe ka dieu teh cicing nanaonan ge. Heueuh diuk heula meni ku bawe-bawe teh tenang we diuk nu penting mah gaji ka mana-mana oge abah teh. Tenang we diuk heula nan. Urang mereskeun ieu. Aing asa teu puguh kakek. Aing digaji ku maneh asa digaji buta aing sabeurkeun ku aing coba lah. Kakek, Naon teh? urang teh rek digawekeun atuh moal ya teh datang ka dieu teh. Heueuh digawekeun titah cicing abah di ditu. Ada teu puguh atuh titah cicing datang ka dieu mah rek naonan pan titah gawe beureun. Abah perlu pagawean perlu gaji. Gaji hayang gawe kudu meureun. Ah, lamun perlu gaji mending gaji. Cek urang mah geus cicing ditu urang penting digaji abah mah heulaanan. Keunah gawe ku urang diabeskeun. Lain asa teu puguh aing kakek. Tau make teu puguh nu penting mah abah mah gaji. Toh. Teu kudu riweuh. Aku naon atuh kakek asa boga pikiran naon aing ieu teh aing teh pararugu kakek. Ah teu puguh kunaon teu puguh teh. Kieu kakek urang datang ka dieu titah gawe titah cicing naonan atuh kakek pan urang teh kesal meureun. Dalam jadi urang Tinggal we gawe kakeknya urang teh siga anu manganganoran kakek dan naonan tuh kakek datang ka dieu teh pan urang teh gawe dalam alamun misalna abah bosna we urang titah cicing aya kajian daog da make kudu hayang kakaryapan digawe mun urang mah bodoh abah mah. aing teh gitu kakek aing aduh ampun aing teh tepuguh aing datang ka kawan teh gawe titah ngajedog we di ditunya. Ah pokona mah abah mah tong waka gawe cek urang mah geus cicing ditu nu penting pokok digaji geus tong batur wangkong cicing. Kakek urang teh kudu aya urutna ya teh gawe teh ulah gaji buta aing teh embung digaji buta kubane mong aing Mau aya kecap kitu urang mah rela hati pokona mah ka abah mau ngaku dulu bawangkong itu pasti digaji abah mah tenang tong bawangkong. Mane saya maksud naon ka urang teh Naon? aya maksud naon pokona mah Dina ku bager-bager teuing heueuh ka urang teh. maksud dina hate urang. Heuh. Urang rek berbuat baik ka abah diseret ayeuna ka hareup. Ai abah teh hudang gering. Heuh, memang kitu ge. Stabil. Lamun geus stabil urang mah teu naon, arek berbuat baik urang. Maksudna mah rek berbuat baik. Eueuh dina naon urang mah. Duh aing asa teu percaya kakek jauh aing teh baheula maneh karak mereka kagieukeun pin. Karak aing ngadengena oge kecuali sorangan ayeuna. Lamun urang ayeuna teh dibukakeun ilham teh urang teh ayeuna. Jeung abah teh mata urang rek berbuat baik ayeuna mah ka abah. Mah kudu kitu kieu deui. Puncuk urang titah cicing tong sok bedegong. Pokona teu penting mah abah mah digaji, narima gaji mawa duit keur ka pamajikan. Tapi kitu onaman alhamdulillah atuh kakek euy. Nu anu bener ya teh. Ikhlas atawa henteu atawa ridho. Ya Allah make teu ikhlas. Ikhlas ridho. Ayeuna mah kieu kakek arek dibere gawe heg urang. Lamun kitu mah urang arek mantog kakek. Naon dia ngajedog di dieu arek dibere pagawean moal urang teh. Pak eta dibere pagawean titah cicing. Naon kita cicing sagala arek mantog daripada kitu mah aing mah. Oh Pak Ican waktu jam 12 ke jam 12 Arek kakak. naon ngajedog di dieu atuh urang salila-lila coba sok digawekeun teh naon mending mantog ge mah geus. Aki-aki teh dibere genah ku aing teh ngajedog bari jeung dibere gaji kalah kitu jelo mah tetep hayang atuh digawe we model teuing. Teu ecreg abah mah kitu. Bah tong kabalik ka dieu. Kakek sia mah cika ngulin-ngulin aing aya maksud beureun sia mah ka aing teh ha. Aya maksud beureun sia. Awas lamun kitu aya rek batok ge mah geus lah. Itu aki-aki jadi serba salah jeung aki-aki kitu mah di urang baik hati abahna kitu keras keneh wae. Ditah ngajedog ku urang bari digaji bener muka hayang mantog aneh. Paratkeun ka jam 12 ceuk urang oge. Modal nu penting cicing oge dibayar. Ngerti aing kakek teu ngerti aing ka sia mah teu ngerti. Aya maksud beureun sia mah. Batok daripada kieu mantog aing mantog. Lah kumaha abah we jiga rek mantog bae bedegong wae mah teu menang diurus. Jig mantog gitu lah. Pusing jadi nate buat baik aing bener-bener.